atuh Kang. Enak tuh nyi. Salaki kena sare teh tunuh ya. Ganggu wae. Cik atuh Kang. Sare jeung sare wae. Neangan gadag atuh. Sakitu pangabutuh loba. Dadahar mah kudu atuh. Si Pun, minta si panas. Asa tarik iris ke sebalik teh. Ya. Dia naon deh. Asa panasan. Ya. Di mana ya si Bunda? Dia menuan di mana, Bun? Di payun. Panas tak? Mantap, Bun. Ayah, Hmm. bawa lama ayah keur bobogohan jeung bunda meni minang teh mere hadiah teh. Nama ti saprageus kawin meni can pernah. Ari Bunda. Emang Bunda pernah ningali aya nelayan mere parab kau anu geus beunang? Aya wae. Bun. Naon nya? Cik itulah panggantikan spray. Bisi ke urang sare, bisi merah. Emang ayah pernah ningali nelayan sare jeung lauk? Ngararokot tah, buru ngopi. Lain ya. Bun. Kamari teu bira eta di ujung berung ka dieu ka Bongkor. Naik Grab mahal pisan 24.000. Coba. Aduh, lain itu kira-kira eta Grabnya majarkeun da cek batur mah murah. Ojek oge ukur 10.000 nepi ka dieu teh lain bebeja ka di dieu meureun kudu dicarekan. Oh, ini mahal tuh. Lain bisa kitu kumaha? Terus kumaha tuh? Kurang teh dibere 12.000 eta si Grab teh. Nah, Di. Kalahkah ngambek geura. Nah, Di. But ngambek. Ya heueuh, sarua naik motor. Nya wayahna we lumayan setengah ewang, bener tuh. Ben. Naon? Kemarin jadi lah aja konser. Konser naon? Eta Julio Iglesias. Cik gaul atuh di Julio atuh. Oh, heeh. Jadi tuh. Jadi diundur di Biraha tuh. lamun teu salah bulan Juni atau Juli. Oh, ngaran bulan mah meureunan. Juli, Juni meureunan kitu. Gaul atuh ya. Mana ya Pak RT can ka dieu acan. Oh, iya euy. Asal lihat. Jam sabaraha itu teh? 2 tuh, betul. Leuwih. Jika nama ke jalan merenangnya WA atuh, aya nomorna. jangan saya tuh. Asal kieu. Tuh, dengan Pak RT. Apura warga, aduh geuning geus karumpulnya. Aduh, iyalah biasa. Geus maraban cacing kalung mah Pak RT mah. Sok ayeuna ngarumpul atuh bro. Kieu Pak RT, janten urang-urang ngarumpul kieu teh bade acara naon Pak RT?
Ya. Ya, warga, saya dikumpulkan di dieu teh dalam rangka menutup botol obat anu kamari saya dibeli. Maksudnya naon Pak RT? Oh, maknya cara nutup botol pakai kudu dirapatkeun sagalanya. Salaribu bisa. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dikumpulkan di waktu dengan sakedeung kirani oge edek mengikuti petunjuk nu aya dina botol obat ieu. Terus kumaha, Pak? Ya, dengekeun kumarane nya. Ieu mangasukeun mengikuti petunjuk nu aya dina botol ieu. Bising urang teu cager. Keke Pak RT. Petunjuk naon ieu teh? Dina botol ieu teh aya petunjuk nu tulisanana tutuplah botol dengan rapat. Matana ku Pak RT diayakeun rapat jeung warga di dieu ngarannya rahok. Sugan teh rapat naon. Ganti RT na. Papa. Mama angkat heula arisannya. Lamun papa lapar, pesen GoFood we nya. Ya papa. Wah. Aya naon atuh, Pa? Masa atuh mah juga gawe lain. Dangukeun nya, Pa. Urang teh kawin keur ngabangun rumah tangga. Lain rumah makan. Mana ku aing teh tayangan tadi teh wae teh. Ari si Odi itu kunaon amak-amakan euy. Kemana sih teh anjing teh? Hah? Koplok teh teh. Sampeurkeun ku aing ka ditu. Aing mana kunaon Odi? Majedog aing kalau boga masalah teh ya. Kehead koplok teh kemana sih ku aing teh tayangan teh koplok jadol teh eueuh. Ya aing mana kunaon Odi? Kudu sabar kunaon. Cicing kalian malah masalah mana? Madangnya ho. Sok bejakeun ka urang. Mun mana pangjang duit bejakeun ka aing neangan teh kamari. Aing ge sarua butuh duit mah. Cengek geus kalolot. Alah lumayan jang nyambel sabanding cengek teh mahal ya teh. Aduh. Sadia kieu teh. Jangar kamu sirah lagi. Duit teu boga. Ngalamar gawe ka dieu. Hese. Jamana yang pangabutuh loba ieu teh. Duh. Kumaha ieu teh nya? Ya. Tuh kieu deui.
pagawean boga salaki molor jeung molor gadag pisan. Ampun. Cing atuh Kang. Enak tuh Nyi. Salaki kena sare teh kunuh ya. Ganggu wae. Cing atuh Kang. Sare jeung sare wae. Neangan gadag atuh. Sakitu pangabutuh loba. Dadahar mah kudu atuh. Kariweuh wae. Kan kamar teh dibere lain. Ya, duit sakitu mah mahi kanu naon. Kabar yo GSS karek bisa mayar cai. Nah atuh kalakah dibayarkeun heula kanu cai, lain dibayarkeun heula kanu listrik. Emangna bisa ngrek pake strom? Ya si Gaya anu mancing teh saha teh teu nempok itu ka tulisan itu diharap kitu ngajeblak awewe di anu mancingna oge sampeurkeun gerak urang mah itu teh Wilujeng siang neng Nuhun Pak, wilujeng siang aya naonnya Pak? terang teneng di dieu teh teu kengeng aya nu mancing. Nuhun Pak, terang emang kunaon kitu? Mun kitu Bapak erek nangkap Neng kulantaran Neng mancing di tempat terlarang. Naon tanda-tandana abi keur mancing? Har eta, apaan eta? Buktina jujur berarti nuju mancing. Oh, amun kitu abdi erek ngalaporkeun Bapak. Emang Neng ngalaporkeun naon? Bapak salah naon Neng? Abdi erek ngalaporkeun Bapak. Da Bapak erek merkosa abdi. Keheula Neng. Naon buktina? Abi erek merkosa Neng. Noel oge henteu. Buktina eta Bapak mawa alatna. Kakak, ya heueuh. Action. Ya heueuh. Kasar naik motor. Nya wayahna, si supir Grab bayar wayahna. Action. Oh, heueuh atuh. Iraha. Jadi Kumaha jadi teu? kumaha jadi teh? Action. Uni. Aduh. Action. Ya naon? Bunda langsung. Langsung. Action. Terang teu Neng. Kate, mari bete. Action. Mun kitu Bapak erek nangkap Neng kulantaran Neng Action. Kela. Jawi heula Bapak. Jadi Bapak sabar. Siapnya. Action. Abi, naon tanda-tandana? Bap Action. Cing atuh Kang. Sare jeung sare wae. Neangan gadag atuh. Sakitu Action. Nah atuh beuti bayarkeun heula kanu cai, lain kanu listrik. Kan dibayarkeun 3 4 action. nah atuh dibayarkeun nah atuh kalakah eta kalakana. Action. Nah atuh dibayarkeun wae. Nah kalah Kak. Action. emangna Cut. Action.
Ah, mama angkat heula nya. Aya arisan. Sakitu. Apakah sakit? Ulangi. Lagi. Kurang-kurang. Action. Pa, mama angkat arisannya. Action. Pa, papa, mama angkat arisannya. Naon cinta itu? Bapak. Terima kasih sudah menonton Obras TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Obras TV, ada pisan. Obras TV.